Kareta nu terus kebat Yasana Hadi AKS. Teng neng neng teng 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 teng. Naha ieu kareta beterus nyemprung dina peuting hideung meredong. Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharipan. Miang jeung tanaga panyesaan jeung kesang nu saat kari tapakna. Urang nyingkah nyiar lembur nu ngempur keneh ku bulan. Nyusul taneuh nu beueus juuh cinyusu. Di dieu di lelemah cai pangancikan geus eueuh lahan satapak jeung langit satiu pikeun nyeunghap sarenghapan. Tutut tapi terus mamprung ieu gerbong ngahudangkeun ka keueung nu ting juringkang. Beurang deui, peuting deui, nyeak ka ditu ka tebeh wetan kawas rek muru balebat. Lebah mana ari hal teu pangeureunan? Tayak nu bisa nuduhkeun. Da puguh teu kaimpleng, lebah mana urang reureuh. Balok demi balok sasak beusi nu ngadingding terowongan nu manjangan. Lulurung-lulurung waktu jeung sinyar-sinyar abad nu hurung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegak mapai rel ka tepi suwiring. Gumuruh nyorang lembur demi lembur nu arahe. Di saban jandela urangan bisa reuteum ninjo bumi panineungan. Pakebonan ting runggunuk jadi beton, pasawahan ting gurilap jadi wajah, walungan mudal pusarah bangke orok jeung rungkang tatangkalan. Jalma-jalma rajeg ngarelun jadi haseup nu harideung. Anteng nyakaran pasir gudawang jeung gunung-gunung nu daroyong. Rek kebat ka mana ieu kareta? Taya nu nyoar